cenah cek carita baheula di kampung Simpenan wewengkon kaasup desa jeung kacamatan Cikembar fungsi aya kajadian aheng anu matak ngagenjlengkeun sakuna masyarakat anu dumuk di eta kampung anu jadi sabab ahengna eta kampung tayalian ku ayeuna kajadian mautna salah saurang awewe anu ngabogaan ngaran Sudiah dina kaayaan keur kakandungan beja pabeja-beja dijelema hukum si kawenehan atawa kadatangan ku arwah Nyi Sudiah nandakeun yen maut Nyi Sudiah teu sampurna balukarna jadi marakayangga hampir saban peuting nembongkeun wujud ku mangrupa hiji tangtungan makhluk nu batak pikasieun buukna ngarwi kimbal ngaringkiwi bari jeung sakapeung sok mamangku oro kadang oge bisa ngawujud jadi awewe geulis nu batak ngahudang rasa birahi kaum lalaki siga kajadian peuting harita aya dua lalaki nu keur larempang mapai jalan pakampungan bari jeung dina kaayaan peuting anu jempling dipapaes ku sabangsaning sora sasatoan kayaning jangkrik bueuh anjing kampung jeung sajaban matak nambah-nambah kageung dina peuting hadita. Make ngajak balik dadak-dadakan apan lalakon wayang teh can beres euy asa teu gararenah awak euy hen baku maneh mah uki cek kolot lamun lalajo wayang teu meunang balik lain wayah sia teh sok aya bejana di perjalanan oge sok aya nu megat tahayu sia teh Hendra tong sok percaya kana anu kararitu borangan jadi jelema teh kantun we awak jangkung gede lain tahayu ieu mah ki tapi cekolot mah sok jadi kenyataan jadi teu percaya tanyakeun tuh kaden lilih pan cenah teu saeuti jelema anu kondisi ngalaman dipegat ku makhluk aheng nalika balik lalajo wayang lain wayah keun bae lah ari nu megat awewe geulis mah lumayan tambah tiris di jalan komo bari menta dianterkeun ka imahna mah bari sakalian urang diajak gendong pan ahoy bisa ngasaan ngeukepan awewe geulis dasar nurus tunjung maneh mah ki nu dibayangkeun teh ngan awewe we dasar bayawak maneh mah ki rek irah deui atuh hen kasempatan keur ngeukepan awewe ari lain meunang ti panglalajoan mah mana sina maneh dikekepan teh domba di kangna supaya we maneh mah ngomong teh ulah disebutkeun ngaran si Hendra lamun teu laku ka awewe geulis tempo atuh kumaneh pan sakieu gagahna dan tampan urang teh tampan we cek anu katarak mah
Dasar maneh mah teu menang di bejaan Ki. Kumaha sia lamun teh mah di perjalanan urang dipegat ririwa. Paduli teuing aing mah. Arek dewa, arek jurig, nu penting mah awewe euy. Tongsok sompral ari ngomong teh Ki. Rada sangat keneh di kampung ieu mah. Lain sompral urang mah hen. Panasaran we hayang nyaho. Kumaha sih bungkeuleunana ririwa atawa jurig teh? Eta we sok loba bejana. Cenah lebah kampung ieu loba nu kawenehan panggih jeung ririwa. Geus ya ah. Tong ngomongkeun kitu bae. Bisa jadi kenyataan ye. Da lamun teh mah kawenehan aya jurig atau ririwa. Moal teh jicir maneh oge lah. Ih, moal atuh bray. Memangna urang teh si Dodi jelema burangan jeung eueuh kanyaho alias oon. Tong gagawa ah nyarita teh. Bisi edengeun tah ku si Dodi. Anu gak janteng lebah handapeun tang kaki hujan. Siga-sigana mah awewe euy. Mana sia teh mana Ki? Kalangan kucileuh meureun panon maneh mah Ki. Beuneuh sia teh hen. Tuh awaskeun atuh sing jelas. Make pakaian longres warna bodas. Heueuh nya Ki nya. Hohen, urang sampeurkeun yeuh ah. Saha nu nyaho eta awewe teh butuh kubantuan. Moalna naon euy Ki? Urang mah asa barareda rarasaan teh. Moal kitu eta teh anu nangtung di handapeun tanggal ki hujan teh. Ririwa Ki. Lah, penasaran aing mah. Hayu ahan urang deketan. Bener Uki. Awewe eta mah euy. Tapi kernaon nya cicing di dinya sorangan bari jeung ti peuting. Nah, kebetulan euy. Keur tiris manggih nu kieu. Jaba eta awakna mani bahenol kitu euy hen. Lumayan lah tambah riet jangar. Nya sok atuh tanya ku maneh. Ari bener mah wani. Puguh we arek ditanya kurang oge. Punten Neng, nuju naon di dieu sasoranganan. Nah teh sieun kitu. Hari gitu, mulih di mana atuh Neng teh? Wangi-wangi nyalira bae. Abdi teh wangsul lalajo wayang di kampung Ciawi Tali. Kalalasan pada kirang sehat ya awak. Jantan we wangsul di payun. Baru tos lalajonya nyai oge. Atuh sami sareng akang. Tapi kunaon atuh mulihna nyalira wae? Teu aya anu ngarencangan. Nu sanes mah dikantunkeun we. Da kalarasan nuju lalajo keneh wae
bade ka mana atuh mulihna Neng teh? Ari lorompok mah tuh di paling lembak. Kumaha atuh saupami misalkan tenan ku akan duaan jajatkeun kersa kinten-kintenna. Saumpami teu kaampotan mah mangga teh teuing Kang. Nah, ka beneran euy Hen. Mobok magi kurung. Anu kieu teh henda ngaranna jangan dilewatkan. Keun bagian urang nu kieu mah. Dasar nu buru maneh mah ki. Maneh haget kana cucu mah. Heuk benerlah keur maneh sorangan. Beres lah Hen. Pasti maneh oge kabagian. Lumayan lah keur ubar tanah tiris saoles mah. Meleguk sia mah. Tingkat tulis gitu. Angin sanes ngadadapkeun abdi teh. Sawios ari-ari mah ulah maksakeun. Abdi mah bade wangsul nyalira we. Is, sanes alim Neng. Mung ieu we rerencangan akang rada talangke. Pajarkeun teh kade bisi aya carogena cenah. Peryogi kauninga ku akang duaan. Abdi mah dirorompok teh mung duaan sareng pun anak. Mangga atuh Kang. Ari bade ngajajab mah urang ngeureuy. Bilih wengi manten. Muhun, mangga Neng. Sok Neng nyepengan ka akang bilih ngatok di jalana. Hen, tuturkeun nya urang. Dasar bayawak buduk sia mah. Nu itu Kang handapeun dapuran awi. Gening, manik pararowe kitu Neng. Nu mawi ngahaja ku abdi tadi hurungkeun sentirna. Sok sieun kahuruan. Ari tuang putra sareng saha atuh di bumina? Dititipkeun ku abdi teh kana Panji Sapalih. Saung abdi teh Kang. Orang buka heula pantona. Mangga Kang kalebeng. Ieu imah teh asa geueuman euy. Jeung deui asa sakit kembang samoja euy. Heueuh Hen. Ieu imah teh sakieu gedena dijicingan ku sakurang awewe.
sok sambarangan Ki. Ieu mah abong kana manggih awewe langsung we diantarkeun. Mangga Kang, gerak carali. Kunaon ngan ngadeg wae. Kasih mah sanes ningali rorompok abdi nu pararoe. Sareng kunaon maniting kecuis kitu. Mohon mangga Ning. Na teu Ning. Ngalinggihan ieu bumi nyalira. Nah, nganggo keung sagala atuh Kang. Da abdi mah tos biasa. Sareng barina oge, abdi mah henteu nyalira. Tapi duaan sareng pun anak. Mohon katanya sareng tuang putra. Mangga atuh Kang, dili bade istirahat mah. Tuh di kamar payun. Punten di kantun heula. Abdi bade gentos acuh. Mohon mangga Ning. Ki. Moal naon urang ngendong di dieu? Sok sieun we urang mah dikerebegeun ku anu ngaronda. Mana teuing camal ngan urang duaan. Mana rondana oge kan? Pan ieu imah teh jauh ka ditu ka dieu. Artina pendudukna saeutik. Jadi geus pasti moal aya ronda. Teu kitu sia teh Ki. Tuh. Satempo mah belah kaler loba imah mani rentul kitu. Emangnya gue pikirin nu pentingna mah malam ini kita dapat rezeki nombok. Bakal menang nu hanet-hanet. Gejrot lah pokokna mah. Dasar maneh mah kecil. Geus rek sare urang mah unduh ya. Hek bae sare ti heula. Urang mah rek nungguan si Neng sugan we ngajak sare bebarengan. Kumaha maneh we lah. Wah, unduh euy. Wah. Eta dua pamuda si Uki jeung si Hendra sarena kali berapisan. Komo si Uki mah posisina teh siga keur ngeukepan. Denolih kana kaayaan di sabudureun eta tempat. Padahal lamun tiamah maranihna sadar jeung eling yen tempat anu keur dipake maranihna sare sabenerna mah astana alias pakuburan. Udang-udang sote harita geus waktuna panon poe haneut moya. Itu oge bari diguyah-guyah ku kuncen kuburan anu kabeneran liwat kalebah maranehna sare.
Manus ada Arelia make ngadon bolor di astana Sagala. Jika nama kasyarat di barudak tadi butik. Hei, udan. Hayang udan. Wis beranget untuk Arelia make sarare di kuburan Sagala. Hayang udan. Aya naon ieu teh Abah? Keur ngeunah-ngeunah sare di buyaku ya. Sok ngeganggu kena kenikmatan baturnya Abah mah. Aya naon. Nanti sadar hujan deh. Tempo atuh si SS. Tempat naon ieu teh. Nu disarean ku ujang duaan. Abdi mah keur ngendong di mana si Neng? Tuh duaan jeung si Hendra. Ngendong tujuh puluh. Nu matak sok atuh gerang hujan. Terus awaskeun kaca kuringeun ieu patebatan. Cepatnya ieu teh bisa benerna. Astagfirullahaladzim. Hendra, geuning urang teh sare di kuburan euy. Nya sekurang oge naon urang mah teu penting oge geus beda rarasaan euy Ki. Ari si Neng nu penting ngajak ngendong. Saha atunya? Nu matak hujan. Di dieu mah ulah sompra jeung sologoto. Awewe anu ngajak ngendong ka hujan duaan teh. Eta bajurig nani Sutia. Nu baot ditandasa tidak kayaan keur kakadugan. Tak itu ujang sarsilahna teh. Bisi hayang nyaoba. Aduh, sial urang mah euy Hen. Ayo, gancang Aki. Kurang balik. Bisikan nahwan ku batur. Terus urang dierak-erak. Erak aing mah euy. Heeh, hayu Hen. Kek daguan sakedeung Hen. Itu baju urang digantung dina tangkal samoja. Ganjangan itu gerak barali ujang. Omatnya ulah sakali kang dia ngaranapan kawas ieu. Nuhun. Moalah Abah. Dan nu kitu teh mah, ieu si Uki bah. Sok segut aya nempa awewe gelis teh. Dasar maena mah bayawak. Ngaju kan itu gerak barali. Eta mah dikalarotor gitu geuning bajuda oge. Balas sare luhureun kubu